Aduh, aing buka duit sageutik kemarin diinjam ku si Oding. Pak, Ansa, minta duit Pak. Teu boga duit, Bapak teh karuh nulungan si Oding kemarin motorna mogok 300.000 diinjem. Cih. Ai ka batur mereng nginjem ai ka budak teu mere gini. Pan motorna mogok ngomong nemen naik menang cenah. Sok buruan gocap mah ya. Eueuh. Ai kasih Oding mereng. Pan ngomong nama poe ayeuna si Oding ge bayar. Ai mah. Duit tadi si Oding nya. Si Oding 300 kemarin. Bapak keur ngadagoan kudu si Oding geus bayar mah. Lamun teu bayar, Nya bayar meureun tinggal dicokot motorna. gocap Eueuh pisan. Maneh atuh paribasat temen tawe duit ka kolot sama. Pamana di aing ngana tuh. Ding. Aku masih mah kan. Naon? Cek bapak aing aku masih mah cenah bayar ayeuna. Erek. Mana tuh? Kewe aing ka ditu. Pan bapak aing bingung ngomong. Ngomong naon? Siapa cenah hutang 300. Heeh. Terus kumaha? Kumaha sia mah nya bayar atuh hutang mah. Arek pan ieu ge ngan kurang keneh. Kurang kene sia mah pancen jang si ayeuna. Pan aing ge ieu keur mikiran ieu kudu neangan ka mana. Eta ka karek sabaraha? Karek aya 200. Geus ka dieu kan ulah. Dikalah kapake deui. Lah, najis. Kewe ka bapak sia teu percaya aing ka sia mah. Nah, kapan aing ge anakna wading? Bapak aing nginjem lagi ka bapak maneh lain ka maneh. Geus ka dikeun bro. Najis nah, aing kudu mayar ka sia. Telepon ya bapak aing mah. Yo, sok telepon heula ai heuh mah. Si Cungur ieu meni najisnya. Aing kumaha ieu? Halo? Pak? Dambungan gak si Oding teh? Dia kencen ading. Mana kadegeun aing nu ngobrolna? Iya ngobrol ya. Kumaha tuh? Hadi yuk. Keun kuing wae. Bayar cenah kehet. Mana kadegeun ngobrol heula aing? Kumaha Pak? Ngan aya 200 cenah. Kudu 300. Ding, kudu 300. Pan siang nginjem lagi cenah 300, Ding. Pan ieu aya nage 200. Kumaha, Pak? Sia mah, Ding. Jadi kumaha? Kudu aya 300 anjing lah atuh lanterkeun tuh. Iya kumaha we atuh ya? Anjing bapak aing nungguan yang kudu 300. Pan aing tah duit nage ngan 200. 200. Geus kajil atuh. Isuk itu 100 deui nya. Gua aing ngobrol we heula atuh da bisi meureun kade goreng ku omong. Ka ditu heula kitu. Aing ka dieu lah. Ya, Ding. Ai bapak manehna di mana? Di imah. Nah, isi aing ka mana? Aing kita meuli udud ku bapak aing heula, Ding, ya, Pak. Aing teh aya duit mah 100 deui. Anterkeun we kitu. Aing mending kana beresan mah bisa jadi huru-hara. Bah, Oding. Aduh, siang di dadagoan ku aing tadi. Hampura pan tadi aing neangan deui ya. Nah, 100 babalapan nginjem lagi 300. Kapan tadi geus ku si Isal nah. Geus naon kehet aing teh ditakasih Isal. Nah, tadi pan teteleponan nah. Sing bener nah Nah, sia. sing bener kumaha ai tadi teteleponan cenah nah. Saha nu teteleponan kehet. Cek si Isal. Nah, cek si Isal naon Pan aing. tadi teteleponan jeung si Isal. Hanteu aing teh teteleponan. Tuh, atuh nah. Hayang nyaho aing sieang jam Teu hayang 300. nyaho kumaha pan aing geus tadi 200. Ku aing teh tadi ek dianterkeun ka dieu geus we cenah. Kurang wae. Nah, tuh sia lain ka aing langsung. Pan tadi ge aing erek Geus dianterkeun. teangan si Faisal heula ka aing 200 di. Teangan kumaha aing geus teu apana naon eta mah. Nah, sia nas pan sia nu nginjem teh kehet. Pan heuh si Isal nu nagihna. Sia teh nginjem ka aing bayar kudu ka aing kehet. Cek aing ge aya geus teu percaya ka anak Bang Doi mah anjing. Ngaran-ngaran si Faisal haram Cek aing teh jadah. sia teh nelpon heula ka aing kunyuk. Pan tadi teteleponan, Bang. Teteleponan naon atuh? Heuh tadi teteleponan jeung si Isal. Teangan si Faisal kehet. Duh, anjing dah ongko. Sia ada itu udah nginjem ka aing lah bayar ka si Faisal babal teh. Duh, anjing anak jeung bapak haram jadahna. Goblok panggih ku aing dieurat geura. Haram jadah. Teh, ciken teh. 50-an.
Keluar. Siap. Ding. Keluar. Siap goblok. Duit atakan dia keluar. Aduh, kapanggih nama. Di teangan ka Ima dua balik teh. Aduh, nyal sewe di dianya. Buru. Murid, Isu atau isu. geus isuk deui. Atuh salah. Ini asa remen teuing atuh. Lagi teh. Pasanen deui nu kumaha. Tuh. Buru. Sabaraha deui kitu? Saketik deui tah, kali 2 kali deui. Sabaraha? 40. 40. Wih. Satu beres-beres aing masa geus. Lain sakali deui. 2. Anu kamari bayar dituliskeun hanteu. Dituliskeun atuh tiap bayar ge pan kamari mah teu bayar. Nu kumaha? Itu mayar gitu kemari. Hanteu nu kumaha? Nya. Boga rasaan. Aduh, ieu Anu poe Sabtu ayeuna sabaraha atuh? 40 deui. Engke we atuh engke. Minggu harapnya. Sia ngora keneh goblok. Naon geus loba hutang. Sok bayar kehed. Tuh. Oke. Ngahambat eta lamun teu dibayar teh ngahambat kana rezeki kehed. Bener. Ya mah ngora keneh anjing geus loba hutang. Sok bayar atuh boga hutang teh. Lah ngomong naon sia. Aing ge keher gablek duit mah ku aing dibayar. Maksakeun atuh bayar sing boga. Geus waktuna bayar mah nya bayar kehed kudu boga jang mayarna. Sia mah daek nanginjem we hungkul aya bagian mayar cuk cole. Ulah kitu kehed. Heuh pan ieu ge ku aing ding diusahakeun kehed. Ngancan aya we mah rezekina. Ulah sok kitu kehed. Sia teh ngora keneh. Tong dilobakeun hutang. Sok bayar. Jangan aku mahang ke mun geus kolot. Ngora keneh geus loba hutang. Beda deui ding aing nasib mah Lain beda deui ulah dibiasakeun cungur. Mun aya kapepet mah da. Lah sing kapepet ku kumaha ge ulah dipaksakeun umarinjem. Usahakeun heula. Lu hareup ih. Bayar nah kumaha. Ai eueuh kumaha ket? Astagfirullah. Engke ge dibayar ieu ku aing ge. Itu sia mah. Ayo Kumaha? Ding, naon? ai sia aing ka imah eueuh sia mah. Naik Itu. naon ka imah. Itu ye si BMI anjing nagih sia teh. Ai jajan teh bayar koplok. Aing kawiwirangan sia mah. Bayar kumaha mang? Tangan juga si BMI geura. Nah, Aing Lain nganjuk mang lain nganjuk. Heug naon? Heurang ke ku aing dibayar ieu ngan duit memang rupa kena sampe. Cih, Cungur sia ai ka aing sia mamatahan. Napan aing ngalain nganjuk sal? Sia. kita bayar ka aing teh cenah mampapake jeung si Oding, bayar hutang ka warung. Pan eta mah aing lain nganjuk. Ek dibayar ngan duit memang rupa kena sampe. Geus sarua wae sia teh ngahutang. Nya henteu atuh beda. Kapan can bayar lamun geus bayar mah moal ditagih sia Pan teh kunyo. heuh aing ek ngajual heula sampe. Aing kawiwirangan sia mah. Sah Geura. digantian ieu. Udah era ku aing teh bayar we, sia bayar di kain. Engke pan duit memang rupa kena sampe. Aing cuana mah loba jalma sia teh Oding bayar geura hutang teh Pan aing eta mah lain niatna ge lain ek nganjuk. lah kumaha sia cungur lah barang hapan tara daek bayar sia mah. Cungur. Nah, sia kumaha? Cungur. Aya nu nungguan di imah tuh. Bang Emok, bayar buru balik sia. Karunya nu nungguan ti tadi. Iya ai ka aing mamatahan becusnya. Ka warung BMI sagala itu Bang Emok di imah cenah. Ya, aing lain ek nganjuk ka warung masal. Parah sia. Ek dibayar engke Aing mah ge. kan ngan salobang kasih eta hungkul nah sia. Ih, sia ngora keneh. Loba hutang ka ditu ka dieu. Sudah engke ge ek dibayar aing ngajual Matahan ka batur becus sia. Ai sia teh nu kawak sorangan ken sia ge loba hutang. Sok soan mamatahan aing. Goblok. Si Jiwong kal ka dieu di haram jadah teh. Aing kapanggihkeun loba hutang mah nya teh. Bang Emok atuh na ayeuna poe naon? Poe Senen paingan ge anjing.